Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Mira Tantriani, pengajar bahasa Sunda di SMP Negeri 1 Cianjur. Sebagai pengajar bahasa Sunda yang merupakan materi muatan lokal, tentu saja banyak tantangan yang saya hadapi. Melalui pembelajaran diferensiasi ini, mudah-mudahan memberikan warna yang berbeda, karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pada video kali ini, saya ingin menayangkan praktek pembelajaran diferensiasi, bukan hanya diferensiasi produk pembelajaran, tetapi berfokus pada konten atau materi, juga proses pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, saya melakukan tes diagnosis siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil siswa melalui pengisian Google Form. Dan ini hasil yang saya dapatkan pembelajaran diferensiasi terutama di kelas 7D. Gaya belajar yang paling diminati siswa kelas 7D adalah audio atau mendengarkan, yaitu mendengarkan penjelasan dari guru sebanyak 44%. Yang kedua, audio visual melalui video pembelajaran sebanyak 34,5%. Dan gaya belajar kinestetis melalui latihan soal atau melalui sumber belajar langsung sebanyak 13,8%. Dan untuk visual melalui membaca sebanyak 6,9%. Untuk tes aktivitas belajar siswa, kelas 7D lebih menyukai belajar kelompok. Karena itu saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar siswa: audio, audiovisual, kinestetis, dan visual. Perhatikan, maju dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah. Saat diajak, hari ulang ngadoa. Ngadoa di kawitan. Lengse. Ya, hatur nuhun azkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng enjing kelas 7D. Wilujeng enjing Bu. Kumaha dara kamang. Kumaha masih tetap semangat. 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 Cobi tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa? Siapa? Terus? Bapak naon? Daya keterangan. Apa ya? Kapan anu terangan teh? Salah kos hampir 4 hari lalu ya ke sekolah. Tangke mudah-mudahan upami aya waktos urang tiasa ke ngalongok sesarengannya magi tos opat dinten langkung ke sekolah ya. Siapkan ke perwakilan kelas ya, urang ngomong sesarengan
bete? Nonton drakor. Terus? Wafa? Dengerin musik. Ada lagi? Ayah Dei? Ayah Dei, kalau bete kamu ngapain aja? Ngaji. Benar Denis? Coba Denis. Emangnya apa? Gambarnya itu gambar apa? Gambar senyum. Jadi kalau bete itu kamu tetap senyum. Aduh, pahala. Terus apa yang kamu lakukan kalau kamu bete? Kadang ngaji. Kadang ngaji, kadang nyanyi. Jangan disatuin, nyanyi sama lagi. Oke, ada lagi? Raka, coba. Kalau kamu bete itu gambarnya apa, Raka? Olahraga. Mana coba gambarnya olahraga? Oke, gambar olahraga. Olahraga apa yang kamu sukai? Kayak olahraga ringan, kayak Oh gitu. Terus coba Nelly apa? Tunjukkan gambarnya. masih sepedahan. Oh, sesapedahan. Main sepeda. Jadi betenya hilang gitu. Jadi sedikit-sedikit bisa agak lupa gitu. Oke, ada lagi sebelah sini. Dia mana? Coba dia. Gambar apa itu? Oh, Spotify. Dengerin musik. Oke, jadi bisa kalau lagi galau sama galau. Yang ceria. Oke, suka dengerin lagu yang ceria. Coba Nesa satu lagi. Gambar apa itu? Oh, nonton TikTok biar kehibur ya. Jadi Nesa sambil joget-joget enggak? Oh enggak, cuma nonton doang buat hiburan gitu. Oke, alhamdulillah. Kalian untuk menghilangkan rasa bete kalian bisa menggunakan berbagai kegiatan ya. Tapi jangan lupa kegiatan positif. Jangan sampai bete kalian lagi bete, terus misalnya kalian kurang marah ya, ngajong meja, terus jadi harus melakukan hal-hal yang positif. Oke. Ibu tahu perasaan kalian hari ini senang tidak? Nah, atau tadi lainnya diajar bahasa Sunda sama ibu? Senang. Alhamdulillah. Ayeuna supaya kalian lebih fokus lagi, karena ibu masih ningali aya anu bete, aya anu ngelamun ya. Sejenak kita relax dulu ya. Silakan kalian duduk senyaman mungkin. Boleh sambil memejamkan mata ya. Ya, boleh sambil memejamkan mata. Duduk senyaman mungkin. Kaliannya relax. Rasakan tubuh kalian duduk di bangku yang menopang kuat tubuh kalian.
sedikit sudah mulai fokus, lebih rileks, lebih lega, lebih tenang tidak? Lebih tenang. Oke, ayeuna urang leber karena materi bahasa Sunda. Tos siap? Ya. Are you ready? Ready. Cukup wow dulu? Bisa? Bisa. Wownya untuk siapa? Wow. Ibu dulu ibu. Boleh. Tepuk wow. Wow. Keren. Wow. Keren. Kita sudah biasa mengidentifikasi unsur intrinsik dongeng dengan benar. Terus mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang ada pada dongeng tersebut, ya. Terus mendongeng dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan dan lagu kalimat serta ekspresi yang tepat. Janten di akhir pembelajaran kita sudah biasa mendongeng menggunakan bahasa nyalira, kalayan ekspresi jeung intonasi, ya. Ini dia masih kayak ibu tidak ciri yang dongeng anu paling utama naon? Ayana pamuhalan teh naon? Ngacung atuh ah. Pamuhalan teh naon? Teu asup akal, ya. Dongeng aya pangarangna teu? Oh, teu aya pangarangna. Dongeng Cobi dongeng naon hidup apa? Cuk. Dongeng Tabel. Babel dongeng naon? Ceritakan satu. Kesatuan. Kesatuan. Nanti kehidupan satu. Kedua, Parabel. Parabel naon? Kehidupan Area kerja biasa. Kehidupan jalma biasa. Katilu, ngacung katilu naon? Katilu, ya. Kita dongeng nyaritakeun. Hal-hal musim opat. Naon Nesa? Sage nyaritakeun. Nah, ku ibu hidup bade dipasihan contoh dongeng, ya. Contoh dongeng. Waduh. Hiji kelompok benten-benten dongengna. Anu kelompok kinestetis terus dibagi-bagikan ya, terus cari dimasarkan karena kelompoknya masing-masing. Kelompok kinestetis dongengna nyaeta sakadang kuya silih duruk jeung sakadang nongke. Dongengna dongeng si kabayan ngalah nangka. Terus anu video ke dongengna dongeng sasakala tangkuban para, ya. Mangga kuida biasa ditinggal heula di payun. Jenis-jenis dongeng anu dongeng Yang disampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang unsur intrinsik dongeng dan bagaimana siswa mendongeng dengan menggunakan bahasa sendiri, memperhatikan pelafalan, vokal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kegiatannya, siswa bisa menganalisis unsur intrinsik dongeng yang terdiri dari tema, tokoh, latar, galur, dan amanat. Dan di sini siswa juga bisa menganalisis tahapan dari galur itu sendiri yang terdiri dari bubuka atau pengenalan tokoh, yang kedua munculnya masalah, yang ketiga puncaknya masalah, dan yang keempat tahap ngarengsekeun masalah atau tahap menyelesaikan masalah. Dan ini adalah LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang akan dibagikan ke masing-masing kelompok berdasarkan gaya belajar. Lihat diferensiasi konten atau materi di mana masing-masing kelompok menganalisis judul atau jenis dongeng yang berbeda. Siswa bisa mendongeng menggunakan bahasa sendiri. Hasil dari pengamatan mereka baik secara visual ataupun audio visual, nanti apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan bisa diungkapkan atau diekspresikan dalam sebuah cerita dongeng atau menceritakan kembali isi dongeng tapi dengan menggunakan vokal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ini untuk penilaian dalam mendongeng, vokal yang jelas, intonasi atau lagu kalimat yang benar, artikulasi,
jelas tidaknya dalam mengucapkan vokal, dan ekspresi adalah ekspresi ketika dia bercerita atau mendongeng. Dan ini saya tampilkan juga contoh untuk bubuka dongeng dan contoh untuk panutup dongeng. Ya. Dan untuk diferensiasi produknya, di sini saya menugaskan siswa untuk mendongeng sesuai dengan bakat atau minat siswa itu sendiri. Bisa dalam menggunakan media audio atau rekaman suara, audio visual melalui mereka mendongeng langsung, atau membuat video animasi dongeng. Hasil tugas kelompoknya diupload ke Instagram dan tag gurunya sendiri, saya sendiri, dan tag kumpulan tugas bahasa Sunda. Tidak ada kata ayeuna sim kuring sejak ngadongeng anu jejerna sakadang kuya silih durung jeung sakadang mau wilujeng ngadanggukeun dina hiji poe sakadang kuya ulin ka sisi basisir manehna cicing hadapeun tangkal apa katebak ku angin laut. Ayahku nikmat, tapi kanun ketan. Kau beneran, aing kelapar, mengingatkan. Pokna, bari nada ketan sama ada kuya. Punten sangkuriang angkat moro di barenganku anjing anu namina tumang. Tapi sangkuriang henteu terang yen anjing eta nyaeta titisan dewa sareng dina waktos anu sami ramana. Peda nalika moro sangkuriang pendak sareng kijang. Tenteng ambek sabab sangkuriang hoyong masihan manah kijang ka indungna. Dongeng si kabayan ngalanangka. Si kabayan dijitah ngalanangka kumitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan. Barang nepi ka kebon, si kabayan alak ilik kana kantong nangka. Manggih nu geus kolot hiji, tur gede pisan. Tuluy wae di alat. Barang dipanggul kacida beratna. Sakadang ku dengan sakadang kuya itu emang pelarian dari tepat mah Ngejak masalah apa sakadang kuya erek di dahar ke sakadang mau. gitunya. Gimana coba? Ya, asal itu. Katur wae terus kan. Nah, iya amanatna nya kosong teh aya. Mau coba carian amanatna. Kok ada carian. Amanatna naon? Amanat teh kan jadi sedekah jadi mah. Nah, itu atuh. Dulu dari tahu. Kak ari ujian masalah geus tepas sakadang kuya jeung sakadang mau. Tadi panas caritakeun ka kakak. Nu pas sakadang mau teh. Nah, sakadang kuya gimana coba? Iya, tapi asalnya
abdi jeung Raka bade hasil bade presentasikan hasil gabungan unsur intrinsik dongeng. Ada unsur intrinsik dongeng sakadang kuya seuduruk yang sakadang mau. Tema caritana sakadang kuya kadang mau badengan khas sakadang kuya. Pelaku cara karakterna sakadang kuya gaduh karakter protagonis anu licik sareng pinter. Nah, sakadang mau gaduh karakter anu rakus gagah eta antagonis. Latar tempatna nyaeta di sisi basisir. Latar waktuna gerang kaayaanna mencekap galut mengenalan tokoh sareng latarna eta dina hiji poe sakadang kuya ulit teu kitu teu kanyahoan tolojol sakadang mau. Munculna masalah sakadang mau erekan khas sakadang kuya. Puncakna masalah sakadang kuya diduru ku sakadang mau. Barang durukan geus pareup sakadang kuya norojol tina lebu durukan awakna bodas teu. Ngaresekeun masalah sakadang mau diduruk ku sakadang kuya nepi ka pae. Amanat urang jadi jalma ulah saraka, urang jadi jalma ulah gagabah. Kanggo refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul dongengna nyaeta Si Kabayan Ngaranangka. Jenis mediana audio. Unsur intrinsik dongeng. Tema caritana Si Kabayan Ngaranangka dititah ku mitohana. Pelaku jeung karakterna Kabayan karakterna bodoh. Mitoha karakterna bawel. Katilu latar. Tempatna di kebon. Waktuna beurang kaayaana jempling. Terasna aya galurna nyaeta galur maju. Napasna galurna nyaeta pengenalan tokoh di mata. Si Kabayan dititah ngaranangka ku mitohana. Munculna masalah. Si Kabayan ngalurkeun nangka ka waluman. Teras puncakna masalah Si Kabayan ditah sinangka balik heula. Teras terakhir ngalengskeun masalah didayangan deui ku Si Kabayan nangkana ka waluman. Amanat tina ieu carita nyata mun ngalakukeun sesuatu kudu dipikir heula anu gagah. Alhamdulillah materi dongeng parantos rengse. Tadi ide parantos presentasi ngeunaan unsur intrinsik dongeng tina jenis dongeng anu benten-benten. Aya anu dongeng jenis naon tadi? Pabel. Jenis naon deui? Parabel. Teras? Pinter. Teras? Sasakala tadi ayahnya. Teras sasakala. Teras naon deui tadi jenis dongengna? Anu membaca teh dongeng pieun teungeun ya. Alhamdulillah cobi urang cindak teh kita simpulkan ya. Urang simpulkeun sasarangan pembelajaran naon wae anu tos kuhideuk dipelajari dinten ayeuna. Aya nu tiasa ngacung? Biasa Sok, kata. Biasa nuliskeun unsur intrinsik dongeng. Cobi Raka, unsur intrinsik dongeng teh naon wae tadi teh? Terang tema. Teras? Sareng amanat. Alhamdulillah. Pasihan tepuk. Wow dong tenggorokan. Tepuk. Wow. Keren. Wow. Keren. Ya alhamdulillah. Terus aya tahapan jalurnya tadi teh. Naon wae tahapan jalur teh dina unsur intrinsik dongeng teh aya terang. Sok, ulah rangka wae. Sadi ayeuna bagi dia saha jasa? Sok Delia. Gaur maju, gaur mundur, sama gaur kasih. Galur monggo tenang. Tahapan galurna aya naon wae? Tahap anu mimiti tahap
masalah nu terakhir ngarengsekeun masalah. Pasian tepuk mantap kanggo Delia sareng Natasha. Tepuk mantap. Mantap mantap. Mantap mantap. Alhamdulillah. Kumaha ayeuna perasaan hidup saat diajar bahasa Sunda ngeunaan unsur intrinsik dongeng? Kumaha? Karaosna hidup perasaan kalian bagaimana? Kumaha? Biasa diajar hal baru ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Presentasi yang mau bahasa Sunda. Kelas naon deui? Betul ya? Alhamdulillah. Satu lagi refleksinya. Penerapannya apa yang akan kalian lakukan? Hidup naon anu bade hidup dilakukan? Apa yang akan kamu terapkan dalam kehidupan kamu setelah mempelajari dongeng ini? Sesuatu tuh anu hidup dipelajari terus akan diterapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Mau jadi jami masyarakat. Kelas naon deui? Mau jadi jami anu gagabah. Kelas naon deui? Kudu patuh jeung hormat ka jami anu leuwih. Alhamdulillah. Hidup tos tiasa nyimpulkeun ya. Tong hilap minggu payun mangga teh tiasa dipaenkeun di bumi nyaeta ngeunaan ngadongeng. Tidak kedah tiasa ngadongeng ya. Ngadongeng tong hilap ngadongengna tiasa ngagunakeun bahasa nyalira. Media anu digunakeun ku hidup pilih saluyu jeung karesep hidup. Ibu abdi mah bade dina TikTok mediana mangga. Bade dina video, di video ku nyalira mangga. Ibu bade dina audio we namina teh ngarekam suara nyalira nganggo aplikasi Anchor misalnya ya. Jadi semacam podcast lagi boleh. Atau mau ditulis ya menceritakan dengan bahasa kamu sendiri mangga tiasa. Ditulisna bade dina Canva, engke tong hila di upload di Instagram ya nganggo hashtag Sunda Bumira Spensa Cianjur ya tong hila tag ibunya di Instagram. Aya nu bade ditaroskeun? Aya nu bade ditaroskeun? Dikempelkeunana? Oh iya, dikempelkeunana ngawitan minggu payun mudah-mudahan tos rengsenya ku ibu diantos yang ditinggal dina Instagram ya. Mung sakitu materi bahasa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Minggon payun urang tepang deui. Tong hilap PR-na dikerjakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocap kacaturkeun di kahyangan. Sunan Ambu boga anak lalaki. Kasep taya papada. Ngaranna Guru Minda. Hiji peting Guru Minda nyimpen gaduh garwa anu sarupa jeung ampuna. Antukna teh Guru Minda dititah turun ka Buana Pancatengah. Pikeun neangan pikajodoheunana nu sarupa jeung ambuna. Saur Sunan Ambu, "Jung geura boro pikajodohan hidup. Aya anu sakarupa jeung ambu, tapi ulah torojongan heula, anggo heula ya raksukan. Lutung jeung gelek Guru Minda saling rupa jadi lutung, sarta dingaranan lutung kasarung. Kacaturkeun di nagara Pasir Batang.
Prabu Tapa Ageng ti Prameswari Nitiswari kagungan putra 7, istri wungkul nuka hiji kakasihna Purbararang, nuka 2 Purbaendah, nuka 3 Purbadewata, nuka 4 Purbakancana, nuka 5 Purbamanik, nuka 6 Purbaleuwih, jeung nuka 7 Purbasari. Ngaraos parantos sepuh. Prabu Tapa Ageng ngersakeun bade tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeyeuk dayeuh ngulah nagara teh lain Purbararang, si Putri Cikal. Tapi di harita si Nyai teu meunang balik deui, kudu tetep di karaton diasah pisan ku sang raja jeung Prameswari. Barang si Nyai jeung pangeran tos sawawa ku sang raja ditikahkeun. Pestana rame pisan. Tuluy si budak lalaki teh diangkat jadi mantri. Di wewengkon Garut aya situ nu ngaranna kawentar ka mana-mana. Nyaeta Situ Bagendit. Cek sasakala mah, cek dongeng nu sok didongengkeun deui, eta Situ Bagendit teh asal muasalna kieu. Baheula, geus ribuan taun katukang, aya hiji randa beunghar katelah Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah nenehna, dangaran sajatina mah Nyi Bagendit. Rupana teu geulis kitu we saperti urang lembur. Tapi lantaran perbawa kaweungharanana, manehna asa panggeulisna di lembur eta teh.